non Alina netip Kajakawanara dina caritanana nu dicampur jeung basa Sunda terus nyarita. Memang leres betul anu dikatakan ku Kang Jaka. Dan untuk itu abdi nanti ketika ketemu papi, abdi akan berbicara empat mata. Dan kita orang harus bahas rencana papi dan apa yang dilakukan sama papi dan rombongan Sodadu setelah ada tos ayah di Paguron Lintang Jagat. Dan tentu saja Eik berharap papi tiasa menerima dan mengerti terhadap sikap sareng panjangan ti diri abdi. Aceng Jeprut ngabagikeun panetipna ka Jakawanara jeung non Alina terus nyarita. Terus serang Kang Aceng mah perkembangan kumaha bae oge geus oge lah teu jadi masalah, bener teu? Terus serang sanajan pada akhirna gerakan rahasia urang kabongkar ke si Aceng siap jeung hareupan lah. Jeung hareupan resiko apapun yang terjadi, bener teu? Sabab si Aceng dari dulu kan sudah tahu kasihan ku saha gitu. Beneran aslina lah, bukan sekedar omon-omon. Nya Ali diharapkeun mah gerakan rahasia urang teh ulah tepikeun ka bisa kabongkar Kang Aceng. Sabab urang can bisa mastikeun geus hasil. Rasan teh nyusun kakuatanana. Sabab posisi urang menjadi musuh dalam selimut ke pihak Ki Warangkas tentu bakal bisa ngabantu datangna kekuatan barisan ke pihak urang ngagempur kekuatan barisan Warangkas Jaya sanes gitu non. Memang betul dan kita orang harus tetap harus tetap berbarengan dan bisa membantu ketika kekuatan barisan dari pihak kita orang ada datang menggempur musuh. Kita orang sadayana akan ikut berbarengan berjuang. Sanes gitu Kang Aceng? Serang memang gitu sih. Anu kudu dilakukan ku urang dina mangsana berjuang, bener teh? Terus urang ke Aceng mah siap mati lah demi perjuangan. Yang namanya perjuangan kan harus ada pengorbanan, bener tuh. Taruhannya nyawa lah, bener tuh, demi kebaikan lah. Aceng tidak akan mundur sasiku ngenjar setujang bias gitu. Nah tuh, reksa apa yang dihadapi Aceng bakal dilawanan lah. Kenapa seperti menangis? Ini saking semangatnya Aceng mah terus terang. Terus Aceng mah terus bisa saha lah. Geus kitu we diparangkeun anak. Harita Guntara Nyai Sarikit Nyai Kintamani jeung Purbaya kitu deui akhir rungking Pasir Gunting anu lima anana areka kampung kahuripan teh beut ngaliwatan kalebah dinya barang ningali aya non Alina jeung Jakawanara katut Aceng Jeprut jadi timur deui rasa timuruna. Sabab manehna nyidem merasa kacinta kanon Alina. Guntara harita ngajakan eureun heula kanu sejena betus nyarita. Itu diperhatikan si Jakawanara. Jeung si non Alina katut Aceng Jeprut. Kunaon eta teh ucal mah make kudu aya di siga nu keur ngobrolkeun masalah nu rahasia. Matak ayeuna Nyai Sarikit jeung Purbaya daguan heula di dieu. Dewek jeung Nyai Kintamani katut akiringking. Bakal datang yang berikan ka ditu. Nyai Sarikit si pedang hangit netep ka Guntara bari kereung terus nyarita. Nah, make kudu disamperkeun sagarupa. Apa Jakawanara jeung Aceng Jeprut katut non Alina tiluanana teh aya di pihak urang. Jadi asa teu ngarti mun Guntara tepikeun kaboga anggapan yen maranehna keur ngobrolkeun anu rahasia. Harita Guntara ngarelet ka Nyai Kintamani.
mere isarah sangka Nyi Kintamani milu nyarita nu dipalar Nyai sarikitnya tujuan kana karep pamaksudan Guntara. Nyai Kintamani da pugugeus nyaho jeung arti kana kayan Guntara anu nyideng merasa kacinta kanon alina jeung rasa dendam ka Jakawanara. Nyai Kintamani harita ungeuk baritus nyarita ditujukeun ka Nyai Sarikit. Jadi kieu Sarikit, Guntara pangna ngabogaan rasa curiga teh memang wajar. Sabab si Jakawanara jeung si Aceng ge perut kasut jalma ti luar, malah si Jakawanara mah biasana aya di pihak urang teh lantaran manehna aya dina pangaruh baruang panglindungan. Jadi sanunya manehna geus panceg kasadaranana. Saterusna badami jeung si Aceng pikeun mengaruhanon alina, pikeun ngahianat ka pangarsan mulia Kakang Warangkas. Aki rungking pasir gunting anu sorana perak semu peuyeeh jeung ngirung harita nyarita. Dari anak Yuda maki jangan lupa si Guntara teh. Anak Yuda maki minuk jangan lupa. Jangan lupa anaknya nana. Nyai Kintamani anu harita ngajawab. Jadi kieu ari kudu dijelaskeun mah Aki rungking. Aki diajakan teh bisi aya kajadian kaributan jeung si Jakawanara. Sedengkeun kamampuan ilmu silat si Jakawanara leuwih punjul tibatan kin jeung Guntara. Jadi mun kepikeun katarung sanajan kin jeung Guntara ngahurup babarengan, si Jakawanara tetep mampu ngimbangan ajen pangarti manehna. Anu matak Aki rungking dibutuhkeun bantuanana pikeun ngimbangan kamampuan ilmu silatna si Jakawanara. Mampu diungkulan ku kakuatan ilmu gaib. Kitu tah anu jadi alasan mah Aki rungking. Guntara katingali milu nyambungan karena caritana Nyai Kintamani. Cukup jelas anu geus dicaritakeun ku kin bieu. Anu matak Sarikit geus cukup batak tanya teuing. Sabab tindakan bakal dilakukan ku dewek teh demi kepentingan pangarsan mulia Ki Warangkas. Dewek selaku muridna Ki Warangkas boga hak pikeun mimpin namangsa ngalaksanakeun tugas ti anu jadi guru. Anu matak teu kudu ngapantah kana caitan dewek. Hayu ayeuna makin jeung Aki rungking tuturkeun dewek. Urang itip heula naon anu keur diobrolkeun ku si Jakawanara jeung anu sejena.
Nyai sarikit si pedang hangit jadi ngarti karena caitana Guntara anu mata geus ngomong deui sedengkeun Guntara lempang tiheula dituturkeun ku Nyai Kintamani jeung Aki Rungking. Harita Guntara henteu bakal langsung nyamperkeun heula tapi malibir nyumput dina balik tatangkalan dibaturan ku Nyai Kintamani jeung Aki Rungking. Harita merhatikeun kalebah tempatna Jakawanara jeung anu sajena bari ngadedengekeun kana obrolanana. Sedengkeun si Aceng Jeprut katuton alina masih jongjon we ngalobrol. Jakawanara da puguh geus kalati kasegetan pangdengena teu matak aneh mun harita bisa nganyahoankeun aya tilu urang jalma keur ngintip di tempat panyumputanana bari ngadedengekeun obrolan anu keur lumangsung. Harita Jakawanara jadi nyalengurkeun obrolanana kana masalah anu sejen. Kayan kakuatan barisan urang Kasjaya anu aya di pihak urang jelas bakal jadi kekuatan bisa diandalkeun setiap musuh anu rek ganggu dipastikan wal mampu ngimbangan kekuatan pihak urang. Ku ayeuna kitu urang tiluan kudu tetep bela satya ka pangarsan mulia Ki Warangkas. Aceng Jeprut jeung naon alina kararung rada bingungeun ngadenge caritaan Jakawanara anu robah buat kalakah jadi beda jeung caritaan samemehna. Terus terang Kang Aceng jadi teu ngarti karena caritaan Jaka tadi. Tadi kan udah jelas urang teh kudu bisa bermain anu cantik. Kudu nanti mun urang ngobrol aya anu sejen. Terus terang ayeuna mah urang aja anu sejen bener teh. Guntara nu aya di panyumputanana barang ningali Jakawanara diuk padeukeuh jeung non alina Guntara jadi ngahayap panas hatena lilir karera pangaruh rasa timuru lantaran nikah cinta ka non alina. Guntara ngareret ka Nyai Kintamani bari ngomong lalaunan. Gintang tugas ngarti kumaha perasaan dewek ayeuna ningali si Jakawanara padeukeuh jeung non alina. Jadi ke dewek teu penting naon anu keur diobrolkeun ku si Jakawanara jeung anu sejenna. Anu bubuh mah si Jakawanara kudu ngundurkeun diri jadi pangawana non alina. Ieu mah jelas kudu digantikeun ku dewek. Lantaran lamun teu digantikeun ku dewek, hati dewek lebih kentai roke bakal nguliwak, nyebret, panas. Memang kitu karep cengkayang di dinya. Mangkayana kesempatan anu hade pikeun nyarita ka si Jakawanara sangkan eureun jadi pangawalna non alina. Bermatak dewek kudu dibantuan kin, bantuan we dewek tatu. Urang sampeurkeun si Jakawanara anu saterusna urang jelaskeun ngeunaan manehna anu kudu eureun jadi pangawana non alina. Mun si Jakawanara ngapangkang pasti bakal lumangsung kalibatan jeung urang duaan. Tapi urang duaan geus bisa kaukur lah moal mampu ngukulan kamampuan si Jakawanara. Nyai Kintamani ngaret ka Aki Rungking bari terus nyarita. Tangke di mana King jeung Guntara terus ngayunan si Jakawanara terus KDC mangka bagian Aki Rungking anu kudu ngabantu ngagunakeun ilmu gaibna teh Aki anu saterusna si Jakawanara teh bener-bener bisa dirubuhkeun. Eta tugas Aki mah nyakinya kaluarkeun ilmu anu dipiboga ku Aki teh sangkan naon anu dipikahayang ku urang tina kanan Aki
Kirungking dina soranan nu peura samupeueuh bari jengerung terus carita. Kirungking bari bakal mampu ngabantu ilai duaan. Tapi memang unu perhatikan heula tapi kemana kekuatan dan kemampuan emuna hingga kemana lah enggak mungkin kenyaman kehebatan emuna tak ada si unging bisa membantu kekuatan kakita. Tapi penanya matang tang laki dalam nikmat itu tak ada yang bisa membantu. Sanggeusna ngadengi caritaan ti Aki Rungking seperti kitu mah Guntara jeung Nyai Kintamani terus ting jelak keluar di tempat panyuputanana muru ka tempat Jakawanara jeung Aceng dia perut katut non Alina. Cilung Guntara jeung Nyai Kintamani marancuh dina tangtunganana dina jarak anu teu jauh ti tempat cicingna Jakawanara. Guntara nu geus aya dina pangaruh timuru harita neuteup seukeut ka Jakawanara betos calita. Jakawanara, si laing sakudana tong mamawanon alina tepikeun ka datang ka ieu patempatan deuleu. Halu matak si laing jeung si Aceng geus waktuna kudu eureun jadi pangawanon alina. Dewek jeung Nyai Kintamani anu bakal ngagantikeunana. Nyai Kintamani milu nyambungan kana caitan Guntara ditujukeun ka Jakawanara. Maneh kudu ngarti Jakawanara. Haing salaku duluna pangarsan mulia Kakang Warangkas boga hak pikeun ngeureunkeun maneh jeung si Aceng. Anu boga dosa ngawal non alina. Jadi ayeuna kene si laing jeung si Aceng kudu ngundurkeun diri. Tong coba-coba jadi pangawalna non alina. Eta mah bagian aing ye. Arti meureun. Sakali dina neskeun ye. Ya. Pokona mah di dinya tong coba-coba ngawal non alina. Jakawanara cengkat nangtung dituturkeun ku Aceng Japur jeung non alina calengkat nangtung. Jakawanara ngabagikeun paneutepna ka Guntara jeung Nyai Kintamani teu lila terus nyarita. Kuring jeung Aceng Jeprut jadi pangawal non alina lain kahayang sorangan, tapi ngalaksanakeun tugas ti pangaresa anu mulia Ki Barangkas. Jadi anu bisa ngeureunkeun kuring jeung Kang Aceng kudu pangaresa anu mulia we. Ningali sikep jeung ngadengi caritan Guntara jeung Nyai Kintamani
harita non alina jadi kasinggung terus nyarita. Jadi cengatos sareng kaget cengatos ngomong seperti kenapa Guntara sama Kintamani ngomong seperti itu I don't understand. Ik merasa tersinggung dengan perkataan Aranjen juaan Ik pikir kalian berdua tidak pantas melanggar kehormatan Kang Jaka sama Kang Aceh Why? Guntara nyelang ngaret ka non alina betus nyarita. Non teu kudu pipiluan karena urusan. Leuwih hade non cukup ngabandungan saja. Yang lumangsung saat ini Akang dan Nyai Kintamani bakal leuwih hade bakal melaksanakan tugas mun dibandingkan si Jaka Wanara katut si Ajeng. Jadi nalina mah ya tinggal setuju aja dah karena tindakan Akang jeung Nyai Kintamani. Cukup sekian dan terima kasih. Aceh perut harita milu mairan caritaan ditujukan ke Guntara aja Nyai Kintamani. Terserang si Aceh bakal nolak sih. Jualankan jadi nanti jadi pengarasa mulia ke Warangkas, bener teh? Terserang ke si Aceh ngarek nurut karena cerita dirinya duaan, bener teh? Sabab ke si Aceh tersiar bisa sah sih lah, tersiar bisa sah, bener teh? Numadak sampai kapanpun juga Aceh mah tetap nagdrag. Tidak jadi masalah kalau menimbulkan pecah sampai kenya juga nggak apa-apa. Sudah pada tahu semua juga kan? Aceh kesian bisa sah, apalagi mengharapkan masalah seperti ini. Now, Nyai Kintamani mulai lengkap Aceh jeprut betus nyarita. Maneh lebih hadi ngacedog sesarceng ngomong naon sate. Maneh naon saukur nuturkeun si Jaka Wanara? Anu matak masalah jeung si Jaka Wanara teu kudu pipilueun mun maneh pipilueun sarua jeung hayang cilaka atau ditalasak aing. Guntara anu geus aya dina pangaruh rasa tiburu anu kacida harita langsung nangtukeun sikapna pikeun ngalakukeun tindakan bari ngawangun pasangan dina curus tapak laga sakti harita Guntara ngaet ka Nyai Kintamani bari terus ngomong lalaunan. Urang geus belum bade carita. Urang hurup keduaan si Jaka Wanara. Anu geus ngabangkang kana caitan urang. Sok pasat pedana tiden. Pasat ayo. Nyai Kintamani mesat pedang lidah api mangrupa senjata andalanana bari musyrikeun panetipna ka Jaka Wanara harita Nyai Kintamani terus cerita. Jaka Wanara maneh geus teu kudu boga dicarita
aing jeung Guntara bakal ngereunkeun maneh jadi pangawalon alina ku sacara paksa. Jadi maneh kudu saga diri taruh ngalawan 2 urang lawan sekaligus di mana maneh bisa dirubuhkeun. Maneh kudu eureun jadi pangawalon alina. Nah kitu ha? Jakawanara ngabagikeun panetepna ka Guntara jeung Nyai Kintamani bari terus nyarita. Mun andi kaduaan keukeuh maksakeun karep jeung kahayang, kuring ge tangtu bakal bela diri ngalawan rek aya nu dadasa bari teu puguh ka sana manya kuring kudu cicing. Kuring saga diri pikeun ngayuna andi kaduaan. Sok de kumaha nu dipilampah ku dinya. Guntara jeung Nyai Kintamani ngabagi diri ngatur posisi pada ngabangun pasangan masing-masing. Guntara harita musrikeun panetepna ka Jakawanara bari nyarita. Sakumaha hebatna kemampuan ilmu silat silaing. Kangaranan ngayunan 2 urang lawan sakaligus. Silaing bakal kawalahan Jakawanara. Percaya kana omongan dewek. Ku dewek bakal dibuktikeun. Pokoknya silaing sok katrukeun pangabegug teh. Pikeun ngalawanan dewek sanu unggul dina ieu ijen jajaten. Pada sia jurus tapak naga sakti. Jurela cilung. Guntara leuwih teu heula maju narajang dituturkeun ku Nyai Kintamani anu ngajuelat milu marengan panerajangna Guntara. Jakawanara anu dihurupu Guntara jeung Nyai Kintamani pikeun ngimbangan panerajang 2 urang lawana ngacagikeun panerajang Guntara jeung Nyai Kintamani taya nu keuna kana anggota badan lawan. Sohyuk juelat blos panerajang Guntara ngagunakeun jurus tapak naga sakti harita teu keuna kana sasaran sabab jirim Jakawanara geus ngacorat pina tempat. Sohyuk datang sabetan pedang Kintamani anu ngarah kana dada lawan. Tapi Jakawanara teu kapalingan gerak harita ngagajang luncat ke belah katueun badan lawan. Gerakan Jakawanara lain bae nyingkahan sabetan pedang lawan, tapi posisi badana anu aya di belah badan lawan harita Jakawanara bisa ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana cangkeng lawan ngacadikeun sapada harita naskah naseep.